Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Thumma qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal ikhwan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa taqwa, innallaha yuhibbul muttaqin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalimin fa idza akhadahu lam yuflithu. Thumma qara'a wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimun syadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puja kalih puji syukur sumangga urang sami-sami sanggakeun kanu gaduhna nu urang teu ngaboga-boga, urang teu ngaku-ngaku, teu ngapimilik terkecuali dipasihan ku mantenna. Kituna eta sadayana puja puji kalih syukur sadayana kagungan Allah Subhanahu wa taala. Atu alhamdulillah kalawan fadl Allah Subhanahu wa taala dina ieu wangkit, dina wanci wengi anu kaayaanana nuju musim dingin, nu karaosna tiris ngagelebug angin, kadang sok peureus kana bitis, nanging urang sadayana henteu pesimis, henteu pegat pangharpan tina rahmatna Allah, tina barokahna Allah, tina magfirahna Allah, ampunan Allah. Bahkan ku ieu sadayana perjuangan pengorbanan pikeun ngaraih ridho Allah tina eta sadayana. Kituna insyaallah di waktu yang akan datang, baik di dunia keneh maupun di akhirat, engke bakal karaos lezat sareng amis tina hasil taat ka Allah Subhanahu wa taala
termasuk ieu kegiatan nuku urang dipidamel itikaf di ieu majlis di ieu masjid seja taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala, riyadhah diajar mendekatkan diri ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mudah-mudahan ieu sadayana sing kaala kabawa urang sadayana jaga di yaumil jaza. Shalawat sinareng salam mugia salamina dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalih ka kulawargana, ka para sahabatna, tabi'in, gitu ba'ud tabi'in. Anu mudah-mudahan eta rahmat sareng salamna Allah sing ngucur ngawur ngaguyur ngocor ngagolontor ka urang sadayana, sing jadi syafaat di poe akhirat, kenging kasalametan tiasa ngiring kana tungtunan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu diupayakeun ku urang ayeuna nutur galur ti Kangjeng Rasul ngalaksanakeun kana sakumaha sunnah-sunnahna anu pokokna sareng anu cabang-cabangna nu puru-puruna dikeureuyeut eta sadayana geusan sing jadi kasalametan urang tiasa kempelna sareng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu tanggung-tanggung, mudah-mudahan we sing dugi ka surga Firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, anu salajengna mangga urang raskeun kana materi panginten kamari-kamari ngabahas fikih. Ayeuna mah kembali deui penten kana hancaan Riyadhus Shalihin anu sempat tertunda. Kamari teh nembe dugi ka hadis ka-4 pentenya. Hadis ka-4 tentang dolimna jalmi anu ukuranana sajeungkal minal ardi tina taneuh. Nah, eta saumpamaanana maka ke di akhirat ngadolim dina sok sanajan sajengkal taneuh ke bakal dikongkorongkeun gitu nya. Kongkorongkeun eta 7 lapis bumi anu didolimna engke di poe kiamat. Anu saterasna Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu, ya hadis katampi ti sahabat Abi Musa radhiyallahu anhu qala nyarios eta Abi Musa saurna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parantos ngadawuh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saurna innallaha sanyana Allah eta la yumli pastina nangguhkeun siksa kalawan irodahna Allah ku kersana Allah gitu nya. Jadi Allah bakal bisa jadi nangguhkeun kana siksa, jadi kersaha lil dzalimin pikeun jalma anu tukang ngadolim. Ieu teh kaistimewaan kanggo umatna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gitu nya. Margi umatna Kangjeng Nabi mah teu sapertos umat baheula. Umat baheula mah lamun nyieun kadoliman, kadorakaan harita keneh disiksa gitu nya, diadab. Kaseureunna kitu. Tah kanggo umatna Kangjeng Nabi mah sadayana ditangguhkeun eta kadoliman teh gitu nya. Si jalma anu dolim teh bisa keneh nyumput, bisa keneh susulumputan tina pandanganana jalma-jalma, bisa ngeles keneh tina hukum dunya gitu nya. Masih bisa keneh mangkir tina hukum anu diatur ku manusia. Bahkan kalaupun beunang ku eta hukum anger keneh, misalkan geus dipenjara mah geus diponis mah eta si jalma nu zalim teh ku kadorakaanana ku kajahatanana, tetep eta jalma teh masih bisa keneh menghindari penjara gitu nya. Kumaha we carana teh?
nah nyogok teh mah nah nyuap teh mah kitu nya. Seueur cara-cara tah eta teh hakikat nama panangguh ti Allah Subhanahu wa taala ditunda kitu nya. Sabab naon? Allah masih neundeun kanyaah ka eta jalma nunggu-nunggu kana tobatna. Eta si jalma anu ngadolim. Lamun mah eta jalma meunang hidayah, maka bila mana tobat maka bakal dihampura tina ladang kadolimanana. Tapi anu langkung bahaya eta jalma justru leuwih betah dina kadolimanana. Sabab rasa ku Allah ge teu disiksa gitu nya. Kemudian tina hukum jalma bisa menghindar, bisa direkayasa hukum dunya mah. Nah, tapi eta teh ngan saukur sementara gitu nya. Sabab naon? Fa idza akhadahu maka di mana-mana nindak Allah ka itu si dolim, kasih tukang dolim. Nah, dina waktuna ku Allah geus rek dibere peringatan, rek dibetrik, rek diadab, rek disiksa, maka lamun mah atos lungsur eta siksa Allah ka eta si dolim, maka lam yuflithu maka moal bisa luput itu siksa Allah kasih jama anu dolim. Geus moal bisa menghindar deui lamun Allah tos ngersakeun si eta jama teh geus kudu beunang kana ladang dosana eta jama nu tos dipidamel dina kadolimanana gitu nya. Nah ieu painten nu ku urang kedah diwaspadaan mah urang ulah duikeun katonggoy kajongjonan dina masalah kamaksiatan. Tangtosna ieu kamaksiatan teh anu susulumputan lah, anu teu bisa kapanggih ku manusa kitu nya. Ulah tonggoy rasa teu aya adab ti Allah. Padahal eta adab teh, eta siksa ti Allah teh geus nunggu-nunggu kitu nya. Geus nunggu-nunggu tuluy ngukuntit ka eta jalma anu dolim. Nah, kanggo urang insyaallah janten momen keur tobat tina sagarpi hal kamaksiatan anu susulumputan tangtosna nya. Ari anu terang-terangan mah insyaallah lah urang mah da moal. Ngan lamun anu susulumputan mah bisa jadi termasuk sim kuring pasti wae kitu nya. Loba keneh dosa anu ku jalma-jalma mah teu apal. Ngan kuring we sim kuring we hungku jeung Allah nu hafal kana eta kamaksiatan sim kuring teh kitu tah. Nah, kudah emut ieu panangguh ti Allah Subhanahu wa taala sanes moal keuna ku siksa, tapi ieu rahmat Allah, Allah nunggu-nunggu kana tobatna eta jalma anu dolim. Bahayana ulah dikeun katungkul rasa aman sehingga langkung betah dina eta kamaksiatan. Tah saatosna Kangjeng Rasulullah masihan nadir ancaman sepetos kitu, summa qara'a teras ngaoskeun Kangjeng Rasul kana hiji ayat nyaeta ayat tina Al-Qur'an surah Hud sapalihna nyaeta ayat ka 102 anu unggalna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika jeung nya kitu deui seperti madkur teh keur nyarioskeun tentang siksa pikeun jalma-jalma anu dolim, anu gawe dolim. Wa kadzalika jeung nya kitu deui akhdhu rabbika ari tindakan Allah, ari siksana Allah, ari siksana pangeran anjeun. Artinya ari siksana, ari tindakanana pangeran anjeun Muhammad, idza akhadha di mana-mana nindak Allah, di mana-mana nyiksa Allah, kasaha al-qura kahiji lembur, kahiji kampung, kahiji desa, artinya bahasana ieu sanes langsung ka jalmina gitu nya. Tapi ieu bahasana Al-Qur'an ku al-qura, ku lembur gitu nya, ku desa.
ku kampung. Wahia sedangkan itu kampung teh zalimatun. Eus jalma-jalmana teh aya anu zalim. Di dieu ku urang tiasa dipahami dina hiji lembur, hiji desa pasti campur jalma anu taat jeung jalma anu maksiat. Pasti gitu nya. Tapi di dieu dirad eta lembur dianggap wahia zalimatun. Sebab naon? Di mana-mana Allah nurunkeun siksa ka eta lembur henteu ngan saukur akibatna eta teh keuna ka jalma anu zalim wungkul. Jalma anu taat ke bakal keuna akibat tina eta siksa Allah anu turunkeun ka jalma zalim di eta kampung gitu nya. Naha bet kabagean nyawayahna karena naon? Kadoliman eta jalma-jalma anu aya di lembur bisa jadi naon jadi maranehna teu aya kakapok makin betah karena meureun jalma-jalma taat eta lembur cicing wae kitu nya henteu ngadakwahan henteu ngajak kana kataatan diarantep we kitu nya tapi di urang mah insyaallah nya insyaallah meskipun ya tidak bisa dipungkiri di sadayana wilayah sadayana daerah aya wae sih jalma anu daroraka anu maksiat teh bahkan meureun termasuk urang salah sajina nya nanging insyaallah dakwah mah di urang gebiar lahnya di setiap RW di setiap RT di setiap masjid pangaosan aya gitu nya hoyong dinten naon hoyong malam naon aya lah bahkan didugikeun melalui pengeras suara eta masjid madrasah diayakeun pangaosan make speakerna patarik-tarik pan tirego dugi ka dieu ti cowa dugi ka Garawangsa ti Garawangsa nepi ka dieu kitu nya speaker pak tarik-tarik jalmana patorek kitu nya deungeus kitu meureun hukum alam nah aya we henteu taat kabeh ngan wayahna kitu nya bila mana Allah tos berkehendak ngalungsurkeun azab ka eta jalma anu zalim di hiji lembur wayahna jalma taat ge bakal kabagean akibatna kitu nya saumpamana bae umatna Nabi Nuh kitu nya umat Nabi Nuh sekian ribu penduduk kaum Nabi Nuh daroraka anu taatna ngan saukur sekitar 80 urang tapi begitu lungsur adab ti Allah mangrupi tsunami sadayana kabagean jeung Nabi Nuh na kabagean itu nya menang eta tsunami kan ku Allah disalametkeun melalui bahtera kitu deui kadorakaan Nabi Lut nya Nabi Lut sami eta jalmi-jalmi anu taroat termasuk Nabi Lutna sendiri itu begitu ku Allah dilungsurkeun adab ka eta nagari Nabi Lut keun ka dibalikeun kitu nya taneuna bahkan dihujanan ku meteor ku batu-batu panas anu mudal tina gunung-gunung sehingga hancur kabeh di dinya harta benda kakayaan rek jalma nu taat jalma anu maksiat ludes sadayana iwati jiwa kitu nya jiwa anu diselametkeun ku Allah nyata Nabi Lut sareng umatna anu taat anu teu taroat mah nya sakaligus kitu binasa kitu deui sareng kaum-kaumna Nabi anu sanes tapenten ku urang ambil pelajaran ambil ibroh tina eta sadayana urang kedah waspada nya waspada siksa Allah anu berat sapertos kitu wallahu alam kitu nya bentukna sapertos naon ku ayeunakeun bisa jadi berbentuk banjir bandang gitu nya atau napi kadeta mungkin bila mana Allah berkehendak ya nyiksa ya kalembur urang da aya wae nu doraka ku urang diarantep wae saumpamana ku Allah teh disiksa ku mangrupi di stop cai cai bersih misalkan ku Allah dieureunnan tah dieureunnan ada caina dipake wae teu dipake ibadah teu dipake taat teu dipake syukur ka Allah kitu nya maka bila mana ku Allah saumpama sapertos kitu ku Allah diuji dibetrik
ku teu aya cai sama sekali, maka anu teu kabagean cai, anu weri cai, kakoldoan cai kitu nya sadayana rek anu taat, rek anu maksiat sadayana bakal dieureunnan tina eta dipasihan cai. Naudzubillahi min dzalik kitu nya. Insyaallah dan di urang mah cai aya keneh. Nanging dina momen ieu halodo memang cai debitna berkurang nya. Komodi ayeuna leuweung-leuweung tah geus raruksak, penyimpanan air dalam tanah teh semakin berkurang nya. Aing alhamdulillah urang mah aya keneh. Meureun ieu teh Allah masih neundeun ageng kanyaah perhatian ka urang sadayana, sabab di urang mah insyaallah masih aya keneh jalmi-jalmi anu taroat. Eta cai ku Allah ku eta penduduk masih kene dipake ibadah, pake wudu, pake salat kitu nya sareng sajabina. Nanging tetap urang kedah waspada nginten dina masalah ikhtiar wayahna dina hari ieu sing sobar akan ayeuna Muharram teh tos bade seepnya nincak pinten keteh kana sasi Safar. Tah teh upami halodo nincak dina sasih Safar ieu teh sami sareng dina kondisi di zaman Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah upami musim kemarau teh hesena cai teh kitu nya itu kebanyakan seringna dina sasih Safar. Safar teh kan tina soprun. Soprun teh kararoneng hatosna teh kararoneng. Nah disebat bulan Safar, bulan kararoneng sabab di dinya tatangkalan gararing gitu. Daun-daunna teh menguning gitu nya. Maka eta teh sebutan urang Arab harita gitu nya. Anu dijadikeun nami bulan. Sebab teh bulan Safar saatosna Muharram. Kebanyakan paila atanapi hese cai he dugikeun ka ingon-ingon seueur anu mati tatangkalan mah komo teu jadi teh kebanyakanna babi dina literasi hadis mah nya seringna dina sasi Safar kitu nya. Tuna painten urang urah lepas tina bersyukur ka Allah Subhanahu wa taala, waspadai dina ieu ayat idza akhadal qura di mana-mana Allah nindak rek nyiksa ka hiji lembur kitu nya. Kituna moal diwilah-wilah dina masalah akibatna. Bila mana misalkan tos lungsur azab siksa atau hiji perkara anu geus hese diungkulanana ku hiji umat dina sapalihna keterangan hadis kitu nya. Bila mana eta umat hiji kaum geus non merandapi geus keuna kana hiji perkara anu serba sulit serba susah diungkulanana hese we kitu nya. Tah maka di dinya jalma geus kudu ujlah atanapi naonnya sebatna teh pindah minta perlindungan atanapi berlindung ka mana hiji tempat anu di rekomendasikeun atanapi anu disarankeun ku Kangjeng Rasul nyaeta kudu menta berlindung nyaeta di jero atanapi ka jero masjid. Dalam artian eta kaum kudu loba zikir gitu nya, loba eling ka Allah Subhanahu wa taala sabab ke dina zaman eta ngan masjid tempat anu teraman tina siksa Allah. Painten kituna insyaallah urang mah nya tos ujlah sabab naon urang priyogi ujlah. Naon ari ujlah teh secara bahasa atau lebih etimologina ujlah teh sami sareng hijrah. Naon hijrah teh pindah nya secara bahasa nama pindah. Nanging nu namina ujlah teh lain pindah lembur gitu nya, lain pindah lembur dina hikamah masalah ujlah teh nyata dina masalah hate keur ngomean hate keur ngabersihan hate nyata dibahas ujlah teh tina ayat anu mun teu lepat mah wa'arid anil jahilin. Urang teh ku Allah diperintahkeun kudu ngabalieur
kudu ngajauhan ti jalma-jalma anu barodo kitu nya. Tah dalam artian ujlah di teh lain kudu naon ngajauhan secara sosial kitu nya. Tapi ulah lain ngabalieur tina naon duduluran jeung jalma-jalma anu barodo, jalma-jalma anu can daraek ibadah kabawakeun kitu nya. Ujlah sabab naon? Saur Ibnu Athaillah manafa'al qalba henteu ngamangfaat teu aya nu ngamangfaatkeun kana hate misla ujlatin kana anu saumpamana ujlah kitu nya yadkhulu biha anu bisa asup ku sabab eta ujlah teh midana fikrotin kana medan pikiran hatosna ku ujlah pindah ngabalir tina jama-jama anu barodo teh urang ulah kabawakeun lah istilah namanya. Tapi secara sosial mah urang tetap kedah berinteraksi jeung jama-jama anu memang sok gawe keneh maksiat, can daek keneh ibadah, can daek salat, can daek keneh ngaji. Nanging di mana-mana geus aya panggilan Allah, nah, panggilan Allah kudu ibadah, waktuna kudu salat nyingkah kitu nya, pindah harita keneh ulah tuluy ngabarengan eta jalma-jalma anu barodo. Sabab naon? Lamun diengke-engke tina panggilan Allah bisa jadi engke urang bakal tuluy kabawa gitu. Ku eta kebiasaan jalmi-jalmi bodoh. Jasad nama tong dipikangewa urang gitu nya. Sehingga ku eta ujlah teh lamun mah urang nyingkah dina waktos tos aya panggilan Allah, waktosna kedah salat indit kitu nya. Salat ninggalkeun eta babaturan urang anu can daek ibadah. Waktuna ngaji urang mah ngaleos. Indit ka tempat ngaji ninggalkeun ka eta jalma anu can daek ngaji gitu. Sehingga urang teu apal si eta babaturan urang teh naha sok salat atawa tara, naha manehna teh sok ngaji atawa tara. Sabab naon? Urang kaburu ngaleos. Lamun urang tuluy barang wae kitu nya jeung eta jalma meureun urang apal eta jalma teh salat, urang apal eta jalma tara ngaji, tara ibadah, sehingga hate urang bakal kotor kitu nya, bakal goreng ka eta jalma tah keur ngahindari eta. Nu akhirna engke ge urang bakal katepaan deui kabawa ku eta jalma-jalma anu daroraka. Tah eta penten dina disebatna ujlah. Jadi ujlah teh lain ninggalkeun lembur kitu nya, misahkeun diri lain misahkeun diri ngajauhan tina kumpulan masyarakat, kumpulan kaum, ngumpul naon ngahindari tina ruang riung jeung pepada jalma. Da jeung sesama dulur mah wayahna namina interaksi sosial mah kedah teras berjalan. Adapun namina ujlah nyata urang kudu ngabalieur tina kadorakaan maranehna, urang ulah kabawakeun, bahkan mun bisa mah urang berdakwah kitu nya, berdakwah ka babaturan urang nu can darek ibadah sehingga maranehna meunang hidayah ku asbab dakwah urang sehingga maranehna bisa daek taat sami-sami diajar dina ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Panginten kitu nya. Mudah-mudahan lah cekap sakitu tina ieu hadis sareng ayat Al-Qur'an anu didugikeun. Mudah-mudahan sing aya manfaatna khususna kanggo sim kuring anu ngadares sareng anu diajarna tina ieu anu didugikeun. Saya sim kuring tos tiasa tetep jujur baik masih keneh kalebetkeun jalmi anu dolim gitunya. Nanging urang teh keur ngeureuyeuh taubat, keur ngeureuyeuh bebersih gitunya, meningkatkan dina keilmuan dina masalah agama sehingga mudah-mudahan hidayah oge pertolongan Allah Subhanahu wa taala teras lumungsur ka urang sadayana anu saterasna ridho Allah dina rahmat barokah magfirahna lungsur ka urang sadayana
sehingga urang jadi umat terbaik anu tiasa terhindar tina azab siksana Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin.